stor acan nya rumput kamarana euy. Kepang ieu aing euy ujang depo ieu. Kamarana barudak teh. Kamarana barudak teh nya Ayus Gendul Charles Pehong maknya aing kudu turun ke lapangan mah tek dikamanakeun harga diri aing iki ponghek si Raja Pentul. Aduh. Ayeuna can setor kasih bos ponghek. Oh ngamuk we aing apal mersorangan meureun ngamuk. Bos ponghek ka urang. Nu paur teh geus ngabejieulkeun senjata mutuna. Lamun can nakol hulu jelema, hujan ngagebret. Paur ieu deui. Kumaha mata ayeuna aduh. Aing kumaha keur nyieulkeun anak ieu. Keur nutupanana. Ada baringung. Berat urusan jeung si bos eta mah. Sama urang mah lieur ku mutu tah geus kanu si kanu tarang ngabalentrang teh ngaburinya ieu teh geus. Aduh lieur kumaha carana? Anu urang yang cara kumaha carana ieu? Selusina urang teh. Lieur bijil mutu mah tuh. Bar boncena atuh tarang urang ieu. Ada goreng ku bahasa les ayeuna mah. Jalan nu terbaik mendatangan we ayeuna mah. Da ayeuna soalna bingung pan urang. Asa kakungkung pisan. Sare teu tibra dahar teu mirasa. Asa usang angin bulu mata cenah. Urang datangan we kitu ayeuna mah. Ada goreng ge urang teh nya. Apa sorangan kumaha ieu ponghek lamun geus amok manehna. Anak buahna sakitu loba lain urang wae kada anak buah teh nu dipercaya teh. Wah, di ujung ka ujung teh. Daya pengawasan lagi. Manehna. Ieu nana. Waduh ayeuna. Si jalan mah mending ke Febri anu mah. Urang ieu kieu ya. Nyapak tuh mah. Nyapak aya di mana we? Urang pengen. Wah, tayang. Aing pasti aya atuh. Modal mah asalnya. Oh, pasti atuh. Tapi mending daripada orang luhur mending pengen alias semua itu. Iki mau baik mah. Sieun. Bujur deui urang cilaka ieu Itu orang baik korbanan. Oh, atuh. Ayo ta urang teh. Sampurasun. Rampes. Sok, dari ayeuna kita. Bentar ieu. Si kana mah aya keperluannya ya. Aduh, Da ira teh teuing atuh sok di mana sana jalmanya. Lamun butuh pasti mau datang. Bisa nebak pisan atuh bener. Dia mah lain paranormal. Cuma lah bisa nebak kayak gitu. Sok naon teh keperluan teh. Ngomongkeun. Bade deui. Sok emang terserah. Ajanan kieu nya punten bos atuh acana gitu nya abdi terus ka itu ka dieu gaduh ka rapak gitu gaduh bang balu gaduh beban abdi teh gaduh sametan lain sametan punya teh acan setahun terang ngeukeun kumaha jiwa di jalan gitu acan setahun abdi ada ageng kanggo saira mah kum 50.000 di sim abdi pami ieu 7,5 gitu pemanawian ya kayak gitu pemanewan aya Atuh kurang gede eta. Samatan abdi canten ka bos canten 6 juta, 7 juta, 600 sabaraha. Memang kasaha ieu gaduh utang-utang teh kasaha. eta bingung abdi ge kita jalmi teh gede ngaruhna gitu bos gede ngaruhna pisan gitu malahan seueur anu jantan korban anu teu tiasa setor ka anjeunna supaya ka jantan korban aya ka rumah sakit atuh anu ka kuburan kenca balik kita ieu ka kuburan ka tubuh ieu ka kenca ka rumah sakit gitu sanes ka bakal guru sama ya anak penginten cikiciu. Oh gitu masalahna. Tapi itu da lain hijinya pangabut teh. Moal nu kieu rek kadang-kadang nya rek adon
tangga eta mah teu prarugu pasti apa ngabutuhnya ari ieu kumaha ieu nya sakit pisan kieu durungan gaduh kapiat pan ieu diri ieu teh gitu soalna can setor intina mah apa mending kehidupan di jalan si nu kieu na teh kabancang juragan saha ieu teh boga hutang teh ka saha ieu teh ya abdi ngaraos salaresna mah ngaraos berat gitu sok sieun aya jangan nami-nami jalmi sieun tembus ka jalmina gitu nya apa ieu janten bisa turun artos nya ku abdi carioskeun gitu iki ponghe Oh, si Kipong heng. oh Pasti apal wae ieu ke saha ieu teh? janten Erek saha tarek juragan, erek jeger di mana daerah mana? Apal ieu mah? so Apa ngaran ieu saha? ya teu terang Saha sok? Apa sih teh apal ah? Ieu teh Ebi Cis. Ebi Cis. cisna cis Cis. nah gitu juragan geus pawek baluan gitu teh duaan teh kartu ka dieu aya solusina ieu juragan ye nu boga solusi teh ya jantan oh jantan kumaha biasa gitu Gampang atuh eta mah gitu mah. Si Kipong heng. oh lagi ponghe Gampang anu gitu mah. aduh baluang Aya jelema teh nya ningan beres ku hutang eta ku duit hutang beres ku dahareun Oh, teu apa ieu mah apa kana kitu wah sih mah kuyupuk kuyupuk teh kurupuk kurupuk kuyupus heeh nu bener juragan bener eta mah kurupuk ageng belah anu lalu tidak lebih bodas ya semua anyir saya mah dia mulai udang kurupuk udang Oh. tinggal udang kurupuk kayak dihakang teh teu apa gitu nyawanya sok coba lah kurupuk da teu sabaraha atuh akhirnya bisa ditampilin petungan anak itu kieu senjata pentungan memang eta berat jeung nyeri ka urangna tapi ku kurupuk bisa lemah tak ku pentungan bener juragan teh cobaan heula saya sok urang cara ngasihkeun kumaha langsung wae pasikeun kata namanya kumaha aku ningali kemarin masuk muasalah pasti ka kita pan abdi mah gewe nyungkeun yang di rencanganna udah sieun kumaha mah kalem eta masuk di dia ditukang di dia ditukang Sanes naon dihareup. ka ieu we teu apa ieu pedik Sanes. cis sanes dihareup ditukang ya dia ditukang atau diharap papan di dina nu butuna gitu ya makanya ditukang we ya gitu aya gitu mah nya ka abdina raos gitu abdina sareng alas janten lega gitu lah soalnya tadi juragan geus lieur ya Lieur, teh ieu. tadi tuh kadang ngobrol can aya solusi gitu janten eta solusinya teh ah kuyup arah aman gitu kayak itunya balas tah eta pisan juragan lah pokona mah anter tapi sieun juragan we waktu bisa modal masuk atuh sih kayak mana hayang modal ya teh yakin khawatir teh abdi gitu ayo tuh aduh Bae lah. terus ayo masih godong we mah mending geus PI hati serasi wah lo kieu teh malam wah juragan serasi Brazil raos Rampes modal Mas Demang ingat kene ya ka dia duh mananya itu pira kutu apa pedik kencis oh eta oh deui duh geus kolot itu heeh oh deui bos damang bos demang saudara teu damang sa eta alangkah sisita ah ieu ngomong kemana wae bawa salaleun damang sama ah nah ieu ngomong teh nama karami tuh tinggal tatona ieu nah tanya bos hanya teuing kita apa tuh iya dia aduh cakra ieu salah ieu teh punten abdi seueur tatarosnya ya ka dieu teh abdi teh pada cumarios masa kakawis toran teh gitu teu nyonong artos teh aya gitu semacam kacan nyonong artosna abdi tos teh kedu ka dieu teh kumaha tuh teu kudu nyaho eta duit kudu aya abdi ge tacan aya bos kumaha ieu teh usahakeun kudu aya poe ayeuna justru eta tos baluang kan tuh tos aya teu kudu nyaho kudu aya eta duit poe ayeuna pamit aya kumaha teu kudu nyaho kudu aya ayeuna kumaha eta aya abdi
Ieu bisi turun ieu ngalayang kan hulu ieu. Aduh, siun bos, eta mah Nah, ampun gitu, bos. Kayak gitu bos. Aduh, teh. Pas lepetkan deh bos. Aduh. Semuringis abdi mah. Lepetkan deh. Bos, aduh. Ieu keluar mah bahaya ieu. Perkawis masalah atos mah abdi nya angkat tangan gitu. Pamit tiasa mah. Kumaha tiasa tadi gentosan. Bisa. Tuh bos ulah gitu bos. Teu bisa. Sakan beres abdi bade di kumaha ku bos lah. Jadi Jai teu bisa. bos kumaha. Pamit. Iya bos. Tada! Kerupuk Isman, ay Seneng kan kerupuk. seneng atau bool itu. Tapi teh eta kerupuk. Bener ya. Eta kerupuk. Bener. Sok ieu mah. Sok. Bisa juragan. Kerupuk iya. Solusinya jadi lega. Jadi bebas juragan disabar we. Sok. Punah utang ge. Tadi kan eta kerupuk hiji. Ayangnya kan ieu. Kumaha tah? Bae lunas ke mangke tamalah. Bener itu. Bener kerupuk. Aduh, asik.